sayur, bu ibu sayur. Sancanya subscribe heula hiji, dua, tilu, opat, jalan. Wayang masaknya. Saya tukang sayur. Dicasti karena hanya. Dicasti nawe lah. Dicasti. Be. Hei. Manggi tukang sayur. Wah, abdi ge bade neangan. Mana nya wayangnya ayur ya abdi teh. Dukanya. Atuh neangannya kagak lewat. Tos di dieu. Nuhun atuh. Bade masak naon? Masak urap jaat. Urap jaat. Nuhun. Itu salaki abi minta dimasakeun sop. Sop naon? Sop ceker cenah. Oh, sop ceker naon gitu? Ceker nyaho ceker naon ken neangan we tukang sayur. Ceker lah. gajah bae tuh. Cencas Cena. Dina Cenah Geraha Ngantosan tukang sayur jadi tuh. cenah. Aduh. Salik atuh. Bunga Embung ah Hah? Yuk baik Mangga coronanya. Embung ah Bade neangan naon? teh sayur nungguan tukang sayur Ek nyelam naon, Cek? Nyelem urap meureun lah Urap naon gitu? urap eureun Oh, urap eureun. Urap bilatung. moal lah ayo lah Hayu atuh. jangan wae ka Ayo. ditu ke dia aya Sayur, bu ibu sayur. Bu ibu sayur. Itu pi tukang sayur. jadinya Ayo atuh. ya kerasa aduh Aduh, riweuh. Ben tasnya. eta main namanya Antosan. aya naon wae main Kacang daun gedang aya. Daun gangder aya teu. Daun gandut aya teu seep Aduh, ya. kumaha? ieu sayur naon Ayo sayur daun awi enak. Merang kan uti koro enak ya. Ieu asem bara sakilo. Asem ieu mah murah asem mah 20.000. Barang ujur asem bae. Nganggeus atuh geus 18 bae kurangan 2.000. Nya atuh 2000 bae. Ieu 8.000 Murah 2.000 baraan. kasati. Mak, ieu baraan mak. Iya, ieu mah 5.000 ieu mah. 5.000. Nya bade. Satengah bae abi. Iya bae ieu. Raos ieu mah daun euri enak. jennya eta Melan jang uti koro enak. jang bapana budak Nah, supaya melan. Bapana budak. Tukang sayurna. Nuhun urang itu pada meuli daun singkong. Nuhun. Ayo atuh ibu-ibu. Ibu-ibu, kamari urang keur diompok ngadenge eta tetangga urang. nah gitu Bu Abdul, jeung Pak Abdul pasea. duh Nuhun. pasianaha Apa urang eta teh pan jama boga Emang masalah naon paseana? Nuhun abi ge teu apal da abi teh. Ngadenge masyaallah ieu garande pisan aya naon. Bukan abi mah naon kitu nya. nya urang inget eta Pak Abdul teh nya nah huluna teh aya ieu borok Ieu mah Deh mohon. Pan budugannya huluna. nya teh dulu Garateul di ongko teh ieu. Aduh. Hari ini sabaraha? Gateul. Ieu mah 3.000. ih kacang geuning kieu kotor Kacang di mana eta? Gampang Kacang nempel.
1.500 dia daek ieu mah. Bu, nah, menang duit PKH teu. PKH on ti pemerintah eta. Sareng BLT. Urang mah da sugih. Oh, nuhun nya. Sama jangan anu cenah anu kurang mampu. Tapi da loba geuning jelema sugih anu menang duit PKH atau BLT. Iya, contohna Madandi, kuduna meunang da janda teh da teu meunang tenang. Ah, teu naon-naon, ada urang mah teu naon-naon. Kan teu meunang ge teu naon Mang Cidandi mah. Amun teu meunang, lapor ka nya ayeuna kan keusum corona. Nuhun. Aya bantuan di BLT ti pamarentah. Nuhun, tapi da geuning tacan aya pembagian di daya batu pantos. Emang tos didata. Ari di data mantos, cuma kan pembagianna cacat gitu. Nah, Ieu teh rek kumaha ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Di balanja ieu teh. Pak Ustad balanja mangga. Mun ke itu dikatebian tadi kudu teh ngomongkeun we baturnya ieu teh. Sanes Pak, sanes keur ngomongkeun batur. Tong diacak-acak ieu. Pak Ustad tos di mana? Eta tos ameng di dinya. Jadi kieu Kumaha? ieu teh kan randa. Nuhun. Tapi keur mah teu meunang PKH, terus? BLT tacan turun geuning tah. Gitu. Pak Ustad. Mungkin BLT dah. Teuing kumahanya apa Kumahanya, Pak? Apa kumaha? Jadi ingat ada nu ngaran gibah itu menangnya. Ih, Pak Ustad mah sarawat teu meunang, Eh, Pak. kan. Noel. Komo enak bulan puasa nya anu ngaran gibah teh bisa mengurangi pahala puasa orang. Lamun masalah BLT jeung PKH eta dimusyawarahkeun bae jeung anu bertanggung jawabna tong diributin ieu nya pamali. Hartos? Ngertos Pak. Iya ta. Nah, Salakina ce Umi pan ieu nya Heeh. pegawai pemerintah. Kumaha tah sok. sok tak taloskeun bae ka ieu nya. Ibu, Pak Ustad. Ya. Kemarin teh Abi ngadengit tetangga Abi. Masalah jeung salakina teu nyaho masalah naon? Masalah naon? Apa Abi ge? Kasea bae. Nuhun eta nya Bu. Undang PLT mah marontok. Mani heueuh beuki montok. Ai ieu mah pagawean si bapana budak. Lah nu sugi makin sugi. Budak gawe naon kitu eta da kurung. Nuhun Abi mah da teu meunang BLT. Aritos, balanjana Aritos. Bapana budak damel di mana ayeuna? Malah ngomongkeun batur deui. Tadi pan sok Pak Ustad ge. Tong ngomongkeun batur. Nya Pak. Nuhun, makana nama terus buru-buru bae bubar silakan masak nya. Tong loba teu ngomongin batur bulan puasa pamali nya. Yuk, yuk bubar. Assalamualaikum. Ayo Pak Ustad. Ngahutangna nya ceuk. Nah, bapana budak lancar balik. Ibu-ibu balayar. Ngahutang setan.